Allah Subhanahu wa ta'ala anfal kalimah langsung ditambah ilmu buat beribadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab man aradat dunya bil ilmi wa man aradal akhirah bil ilmi. Sahaja anu punya tujuan hidup di alam dunia hidup di alam dunia kepada ilmu susah. Hidup bangun di alam dunia tenaga ilmu sama sekali itu mantap. Hidup di alam dunia orang kudu niat ilmu. Waman aradal bil akhirah akan tujuan orang ke di akhirat maka kudu ilmu di akhirat kudu ilmu di dunia kudu ilmu. Namun di dunia boga ilmu di akhirat boga ilmu insyaallah bahagia dunia akhirat. Tapi berguna kamari alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Orang para muslim ingatkan ginabat tasyahud inna sholat. Karena orang bikin jamaah muslim anu lebet dari muslim kudu mengingatkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad. Bila bikin jamaah muslim arek diulang lapat asyhaduna maka ahli kajian seperti asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi bagi orang kafir masuk Islam tetap lapat asyhaduna perlu ditikrar karena diulang balik. Mana atuh bikin makna syahadat cekieu wa makna asyhadu an la ilaha illallah. Sinareng ari makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'allama nya orang kudu nyaho atau orang kudu belajar. Maka kalau orang hayang nyaho kan menjadi makna syahadat maka orang kudu belajar atau nyaho mana Allah mana Rasulullah. Ulah hampir sarua malaman dharma ayat lemah saking memulia-muliakeunana Sayyidina Ali sampai ia jelema terpercaya kepada Nabi Muhammad. Nyatana agama naon Syiah. Awas kurang saking mengagungkan anak Kanjeng Rasul sampai ternyaho Allah. Memang tipis terjauh beda antara kulit jeung bulu terjauh berbeda. Namun dicabak bulu pasti nggak rasa kulit. Diciwit ayana kulit pasti bulu ketarik. Itu jauh berbeda. Tetap orang boleh mencintai Kanjeng Rasul diharuskan, tapi ulah bohong ka Gusti Allah. Boleh kurang semestina ayana uninga Allah tapi ulah ninggalkeun Kanjeng Rasul. Jadi Kanjeng Rasul sinar Allah itu tidak bisa dipisahkan. Tetap orang anu ayana muslim harus mengagungkan Kanjeng Rasul begitupun Allah. Kurang ayana ngagungkeun Allah begitupun ngagungkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batak takidah jeung kudu nekatkeun diri urang bahwa mana nyatana Allah adalah Tuhan urang anu mana Tuhan urang teh anu wajib diibadahan. Loba Tuhan di zaman ayeuna mah. Tapi aya deui pangaran anu wajib diibadahan. Eta kudu diitikadkeun ku urang. Jeung waktu lina kudu iman. Ari ngaran iman teh wa atas dikutul qalbi wal lisan. Nyatana urang ngabenerkeun dengan hati jeung ucapan. Ulah nyampaikeun ka hate urang ngabenerkeun bahwa Allah dan Muhammad teh utusan mana. Tapi ari lisan berbeda. Maka seperti ngaran niat tina salat bae. Jadi ari lisan mah sebagai muawwalul qalbi nyatana nguatkeun kana hate. Ari niat kondisina dina hati cukup hanya diucapkan harus mengenali lisan. Sarua ieu ge urang kudu iman dina hate dari diucapkeun. Ayeuna iman dina hate baik aya ngomong ka batur kieu teu adil Allah teh ngaca. Urang usaha istu juga murid saking capena ngan kabayan sakit batur mah ngeunahna gede nyebutna teu adil. Nah eta geus teu iman. Karena ucapan anak jauh dari keimanan. Tetap iman nyatana ayana dina hate jeung wajib urang kudu diucapkeun. Wa tasaddaqo jeung ngabenerkeun kana mana nyatana anu disecarakeun anu dipilang paku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadayana ge bener teu aya bohongna
ngatiri urang sok ngabohongkeun. Sadayana anu dicarioskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh bener di ayat pula kayak seperti urang ngomong kumaha naon qalbuka raditu hate urang teh raditu rinu kaula. Maka kalau menjelma muslim baik terido karena sakumaha hukum kalau anu dipaparenan ku Allah eta jalma kaya teu iman. Kadang-kadang orang suka rasulannya karena perkara anu teu jelas. Seperti mana ya banda harta urang leungit ari ngarasulat ka jelema mau ajar bae. Ieu geus ngarasulat mah Gusti Allah. Urang-urang usaha cenah. Lalu kudu ieu teh teu katarapan ku barang haram, kunaon Gusti make teu ngajaga kana barang urang. Nah eta ngarasulat ka Gusti Allah teh teu ridho. Sedangkan nilainya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Nah eta teh kudu sering dibaca ku urang teh. Sabab lamun sering diucapkeun dina lisan pasti napal kana hate. Ndak model urang ayeuna sok ngucapkeun kana hiji perkara we. Namun cek dina ayat mah kantu qabul aqsa bilang mujaji. Model ayat jalma can kana katana suci. Hayo nu dibahas teh gunanya meureun katana suci. Nya ngobrol-ngobrol digenah meureunnya mun urang geus pada katana suci. Eta teh si jalma teh hayang dideungkeun kana katana suci. Maka kalau kana tuqul libul aqsa bilang mujaji. Maka raditu billahi rabba wa bil islami dina teh kudu urang sering dibaca. Hiji mempelingan diri urang, kedua sangkan hati orang tambah kuat. Lamun teu kitu mah orang kadang-kadang sok poho ngagalenceng. Pancena cek urang raditu billahi rabba wa bil islami dina. Naon aya namun sifat saeutik kaya-kaya ridho percuma atuh dibaca ge gitu. Sangkan ari ngaran ucapan mah sok memperkuat kana kadang-kadang kana hate ari ucapan sok memperkuat kana hate. Lamun hate geus kuat pasti sering diucapkeun. Jadi istimewa hate mah nya temenang diresian ke perkara anu lain diwati kudu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya we dunia asup kana hate, maka Allah moal asup kana eta hate. Tapi lamun Allah lebat kana hate urang, dunia moal asup kana hate urang. Maka istiqomah hate urang mantep ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena mana yang ngucapkeun hate urang raditu ridho qaula ansanya nyana kalakuan aya annahu tegasna sakalakuan anu mana al hali tingkah urang ye tingkah urang wasya'ni jeung kalakuan urang teh la ma'buda bihaqqin nyaeta henteu aya deui anu wajib diibadahan kalawan sabener-benerna anu nyata aya bi mutabiqin lil mawaqi tegasna anu ngeunaan kana pirang-pirang tempat rek di mana bae cicingna tetap teu aya deui anu wajib diibadah adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ade deui ulah mentang-mentang ayeuna urang ulin ka luar misalkan ka Jepang batu ibadah ka matahari biru ka matahari. Ulah kan ayeuna mah Islam rata-rata gitu. Urang bersanding ka agama Islam ngomong wau jeung babaturan di gereja milu deui. Oba. Nah eta teh geus lain waktu minu billah. Lamun pancet mah ya mane marek ibadah saling menghargai kok asup wah urang mah zaman ayeuna mah sepi bilueun cenah teh model jelema ayeuna di imana sok puasa Senin Kemis sedangkan lamun jelema geus tawa puasa dina Senin Kemis lamun aya tamu berarti urang kudu takrimul doa nyatana ngamuliakeun tamu kumaha nyuguhan tamu naon tamu heueuh ari nu can biasa mah aya tamu milu we buka di dinya lamun geus dawam mah kudu buka geus suguhan tamu yang lamun urang geus dawam dina puasa Senin Kemis moal aya tamu karena naon geus kanyahoan bahwa sinjait mah dawam mah puasa poe Kemis rek naon namun kadinya ka era-era kewe namuna geus maghrib kusabab geus dawam. Mudah-mudahan ayeuna biasa ngadahar roti. Da moal mungkin aya nu mere sampe. Lamun di roti murid roti teh karena geus dawam kada eta percuma mere sampe ge moal didahar. Kan kitu bae. Tah ayeuna urang geus kudu agama Islam. Da moal mungkin aya nu ngajakan ka gereja. Moal mungkin aya nu ngajakan
dikala ke waktu lohor azan ngajak ulin atau ngajak keluar karena geus asup waktu lohor. Sedangkan kewajiban orang Islam kudu ngalaksanakeun waktu lohor. Lima lain geus waktu lohor hayu urang mangkat buku keur azan. Hayo milu mangkat ta eta teh teu waktu minabillah. Teu iman ka Allah begitu. Contoh letikna sama dengan masjid itu. Di mana wae geunaan dina tempatna la yazuzu inkaruhu atuh lamun kitu mah henteu dimeunangkeun inkarna diri urang ka Gusti Allah. Lamun aya sangkeut tuna hate inkar ka Allah, teu ngayakinkeun ka Allah, mangkang ka Gusti Allah, maka eta si jalma lain can kalebet iman ka Gusti Allah. Sebab di zaman ayeuna mah iman teh mahal. Keimanan teh sangat mahal. Beda ente cara urang mah belajarkeun agama Islam mah asa geunah teh. Batur mah perjuangan agama Islam teh subhanallah. Zaman ayeuna mah budak ayeuna mah kudu ngaji cepet. Oh tak turun. Paheula mah urang ge hayang bisa alim batas saja. Mantap bangga nang kolot paheula mah. Budak bisa ngabedakeun huruf alif jeung hamzah. Bisa ngabedakeun haleutik jeung halgede. Bisa ngabedakeun mana alif jeung ain. Masya Allah eta. Zo, da, ze geus beda jim. Ari aya nama lain. Budak geus bisa ngoprek HP ge bangga. Bener. Urang aya huruf hamzah ingat wa yarham ya haji Abdullah bin Nuh. Coba kesuruh dan gara-gara bukan masih udang suruh sebenarnya baik diberi hadiah ya mana si Rana sekolah rumah pastaka lengkap dan gerak pulang atunya pas mereka paehan dengan angkat jarak dari walaupun dia itu sebagai hamzah teh maka kamu yang bisa mengingatkan hamzah malah lepas sudah yang kesenap saya ngaji teh entah perjuangan hayang bisa ngaji hayang baheula mah gitu meuni hese komo deui batur hayang nyasup Islam tapi urangnya rasa geus teu aya pengalaman dicepret ku guru pengalaman dicarekan ku guru jom mantap lomba pisan di zaman ayeuna jelema bergelincir karena teu ngarasakeun perjuangan anak keimanan teh entah gerak kudu nyamuk dan kudu baik belajar sabab supaya ayah karasana bahwa agama Islam itu benar. Lamun teu belajar mah hanya memegang predikat Islam doang apa merasa panen giliran ayeuna wani tinggalkeun kewajiban wani tinggalkeun ngaji kada kusabab mah hanya sekedar memegang henteu berjuang dina hasilna gitu. Entah gerang la yazuzu inkaruhu sabitun ente menang naon ingkar nabi milita jama sabitun anu tumetep di mana fil wujudi dina ayana illallah terkecuali Gusti orang teh ayana ieu teh diwakti ku Gusti Allah anu mana ieu Allah al-wahidul ahad nyatana Allah maha tunggal al-ahadu anu henteu narima kabagi sugan Allah bisa kabagi hiji bisa kabagi dua tapi kalau Allah menyebutkan hiji pasti ayat dua na lamun menyebutkan dua komo ayat hiji jeung tiluna maka Allah mah bahasana esa Tuhan maha esa lain maha hiji lamun maha hiji mah berarti ayat dua maka Allah mah tunggal ay alladzi la yatajazza wa la yanqasimu tegasna Allah mah nyatana zat anu teu kajuz teu aya juzna Allah mah sugan aya juz 1 2 3 4 atawa beureum koneng bodas teu aya juzna sama sekali malam-malam mah ya Allah mah wala yanqasimu jeung teu narima kabagi mana ari Allah bahwa wahidun bi zati wa sifatihi maka anu kitu mah atuh ari Allah teh tunggal dina zatna wa sifatihi jeung sifatna mana zatna Allah ieu alam semesta anu bergerak ke alam semesta ieu teh la ilaha illallah ta ieu zatna Allah saha jalma anu mampu ngabergerakkeun cai walungan sok saha jalma anu bisa mampu ngabendung cai walungan beuntur komo lamun geus tumibana gempa saha anu bisa ngajaga arek ayeuna nyen bangunan anti gempa samodel kumaha
Ali di zatna Allah digerakkan banyak gerak kabeh. Pamade sahar mampu menggerakkan organ tubuh urang. Zat eta coba jalma nu kana setruk. Guru barabu juga ngubaran setruk. Tebira tadi sakieu doang cek bahasa urang tebira. Tapi lamun zatna Allah teh digerakkan moal gerak. Ieu kinceur kurang, gerak leungeun kurang. Ayeuna cicing di dieu teh zatna keur digerakkeun ku Allah. Maka spesial bikin hamba Allah anu daek di tempat seperti tempat-tempat ibadah karena hanya orang terpilih anu arep disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Eta zatna Gusti Allah bukan berarti arep nyilakakeun Gusti Allah. Gusti Allah macam pernah zalim ka urang. Cuman bisa dikanyahokeun aya jalma anu arep dicilakakeun, aya jalma anu arep disalametkeun. Jalma lamun arep disalametkeun ku Allah pasti daek maena ibadah. Jalma lamun arep dicilakakeun ku Gusti Allah hakikatna pasti mumun ibadah. Tayeb bikin Allah dina zatna sifatna nyatana sifat itu langit berubah-ubah. Saha rek bisa ngabeung warna langit tadi poe kieu. Matahari kok kana ka Allah. Bener enggak? Bulan matahari sifatna seluruh semesta alam dunia ieu digerakkeun anak Gusti Allah. Malam mandar ma wala yahallu bi mahallil awal jeung teu aya tempat dina tempat anu moal aya mimitina. Teu aya. Allah mah tidak ada pertamana, urang mah pertamana lahir. Pertamana lahir turun ke alam dunia. Ayeuna model pertanyaan zaman baheula endog geula hayam heula. Bener teh? Tinggal urang ngajawab hayam, atuh endog dengan urang ngajawab hayam endog heula. Geus endog jadi hayam. Tinggal urang ngajawab endog hayam heula. Eta mah pertanyaan budak leutik. Enggak sih, magus Allah dihakikatkeun. Cek Allah hayam, orang teh nyahonya. Mantap Gusti Allah mah teu aya mimitian, teu aya tempat dina tempat anu teu aya mimitianana. Ay alladzi la ibtida'a. Tegasna zat Allah mah teu aya mimitian li wujudihi pikeun ayana Gusti Allah. Awas. Cek urang teh ari Allah ada ayana eta samemenyeun Allah di langit, samemenyeun Nabi Adam, ulah teu aya. Pokona yakin kan dina hati urang pokona mah lamun aya nanya nu kitu jawab ieu. Bisik aya jelema ngetes di antara urang pikiranna kumaneh ngan ari cek urang mah teu aya mimiti simpel. Sabab ngalayanan jelema kitu mah moal aya beresna. Model urang ayeuna ngawangkeun urusan gaib. Pi isuk ke ka isuk moal anggeus. Sabab mah urang boga maha gaib. Bukan berarti urang teu percaya kana gaib. Sok geura. Urang boga dulu geuring. Berobat. Wah ieu mah ku anu diobrolkeun diisuk tapi ka isuk malah yang geusna. Ayo ngaleur kieu. Keputusanana copot maha gaib. Sabab kabeh ge ku maha gaib dikersakeunana. Al-ghaibu ilallah. Begitu. Nah iya Allah mah zat anu teu aya mimitina dina ayana Gusti Allah. Itikatkeun dina hate urang bahwa Allah mah aya ilaha ayana aya lamun aya nyawa pikiranna kumaneh sorangan. Gampang kepikiran aku wati ku keimanan. Tur Gusti Allah mah teu aya kawitanana ay alladzi la yakunu wujudu min ghairihi. Tegasna zat Allah mah anu teu aya naon wujudna. Allah mah tidak mempunyai wujud. Cuman Allah mah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Besi anu nanya kumaha wujud Allah. Tapi wujud malaikat digambarkan, wujud para nabi digambarkan, wujud para rasul digambarkan, wujud alam hiji nepi ka 14 sifatul muntaha surga jeung neraka digambarkan. Awas, ulah punya hayalan Allah berwujud. Allah mah tidak ada wujud. Ngan eta anu katingali ku urang bumbulekan mah alladzi khalaqas samawati wal ardha. Allah anu menciptakeun langit dan bumi serta asina. Entah binatang di laut ayat berapa puluh ribu. Kemudian kita baca itu akhir dan diterangkan hampir menyampaikan ke pangloba-lobana makhluk teh nyatana lain di darat, di lautan. Di daratan mengambil saeutik hampir saparona. Di lautan mah panglobana. Da kurang
bahasa sepuh kabungkeuna dunia itu tak selebar daun orang benar ada. Empat namun jelema geus pengalaman naik pesawat lu mau mikir gitu kan landasan kaciri kene kaluhur kaciri laut leungit kabeh ge asep atuh dulu eta teh hanya berapa ribu kaki dunia nu urang diberikan cinta berikan ciri untuk munasabah di langit kayak gini dunia mah paling segede butiran debu kakarak ribuan kaki geus teka ciri hanya asep we kabeh mentak cekolot lama dunia tak selebar daun mantap kayak wujud Allah mah tapi ketika kurang alladzi khalaqas samawati wal arda Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isina min ghairi tina salian Allah mah nyata zat anu henteu aya naon wujudna min ghairi salian Gusti Allah salian ti Gusti Allah sadayana mempunyai wujud rek malaikatna rek rasulna rek ambiyana sadayana mempunyai wujud terkecuali Gusti Allah. Maka eta loba di zaman ayeuna poster-poster anu gambar kuda terus gambar pamantu istri ieu disebutkeun buruk karena eta teh sok sering nguping dina ngaji bahwa buruk teh jenisna kieu jenisna tercipta olehlah para pelukis-pelukis atau seniman-seniman digambarkeun aya poster si Abdul Qadir geus kieu eta teh karena sadayana oge ngagaduhan wujud ari Gusti Allah maka aya wujudna anu mana ieu Allah teh Al Hayyul Qayyum nyatana Gusti Allah Subhanahu wa taala anu ngahirupkeun ada urang ayeuna dihirupkeun ku Gusti Allah mantap urang masing pas sumurah diri da urang sebagai emoji mulai jam tangan coba kurang dipakai sekurang teh ieu mah lambat muterkeun gancang teuing muterkeun deui ai mah paeh bener bener teh ai mah cenah paeh keur dipake hirupkeun pake bacot Allah ieu mah budak teh rada teu ngawal muterkeun rada oleh kada gitu urang mah pas jam tangan waktuna dipake kudu dipake lamun geus paeh mah ngagoleh teu dipake mantap kurang mumpun terhirup mumpun dipere hirup pakai ulah sampai ke orang geus paeh hayang hirup deui moal bisa sabab gawe oge qalu cenah innalillahi wa inna ilaihi raji'un hayang balik deui bahwa kenging di Arab dunia hirup teh harek naon teu kira lain arek ngadiduit hayang bisa ngariung ngaji jeung salat mumpun keur dibere hirup mumpun keur dipake ku Allah geus bae mah urang hayang dihirupkeun deui. Nah ieu Allah teh Al Hayyu nyatana zat anu ngahirupkeun Al Qayyum tur jumeneng kalawan zatna. Urang ayana kieu teh kalawan zatna Allah. Mantap roh urang nurna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ge berlaulang kalam khalaqul aflaq lamun teu aya anjeun kekasihku lamun teu aya anjeun kekasihku moal aya nu diciptakeun hiji urang oge moal aya mantap bapakna urang teh urang bapak urang teh nurna Muhammad cahaya mantap kesian di ayeuna asma-asma Allah asma-asma Muhammad kumaha bicarana da urang mah lain ahli ibadah bener teh beda jeung ahli ibadah ari ahli ibadah mas setiap langkahna jadi ibadah ahli urang mah ibadah mah tukang ibadah urang mah mana tukang ibadah waktu ngaji waktu sholat ahli ibadah mah setiap langkah harus jadi ibadah. Namun tak orang tinggal memilih. Ya, nama orang jadi tukang naweh lelah. Siapa tahu kemah orang lamun geus boga dasar tingkatan level anu luhur jadi ahli ibadah. Urang sare geus dimimitian ku doa. Arek kaluar imah ayeuna bismillah nawaitu tawakkaltu Allah geus jadi doa. Atau ayeuna rek milampah dina usaha ieu tahan urang geus kasar tiga nafkah lan biku mimma razaqna. Kabeh teh jadi ibadah. Sabab lamun jelema setiap gerak-gerik dan geus ngajadikeun ibadah insyaallah lamun ka surga ge bieu hisab nyata-nyata aya hisaban deui. Sabab jelema mah bisa mengalihkeun malaikat. Bandinganana jelema ku Allah dimuliakeun karena dua perkara. Hiji Allah nyiptakeun ka jelema masihan akal jeung nafsu. Hawa nafsu teh. Malaikat mulia wajar karena diberi akal
binatang setan hina wajar jadi bere akal karena diberi nafsu. Ayeuna lamun jelema diatur oleh nafsuna berarti melebihi binatang. Jelema ngatur kanu jadi nafsuna predikatna melebihi malaikat. Mana munasabah jelema lamun ditanya ku malaikat min ahli ibadah tapi orang-orang solid bisa nemaran ke malaikat. Cek jelema cek malaikat teh mun karena kieu man rabbuka seuri ari mane sudah di alam dunia hukum ayat jelema percaya ka Gusti Allah teh ini jero kubur ge aya kena jelema percaya ka Allah urang teh ngaji baheula supaya yakin diri urang teh kalau mane make nanya kitu cek malaikat teh di tengah kitu mane sih make nanya kitu geus jelema teh mulai ditanya geus bawa we geus kasugan nanya mah buka ke ka urang dilelek urang teu percaya tuh bisa kitu entah urang bisa melebihi malaikat derajatna jelema asa nafsu urang dikontrol ku akal urang. Anu mana ieu Allah teh anu ngahirupkeun tur anu jumeneng satna ay alladzi yaqumu bi nafsihi tegasna zat Allah mah anu berdiri ieu Allah bi nafsihi dengan zatna dengan salira. Ai urang mah berdiri teh dengan bantuan orang tua, urang mah berdiri teh dengan bantuan tetangga. Allah mah teu malah mandal wastana jeung kebutuh ya Allah an baru salat terus ya Allah. Allah mah terbutuh ka malaikat. Allah mah terbutuh asal saha oke beda jeung urang. Urang mah hirup jeung tetangga berarti butuh jeung tetangga. Ade jeung tetangga ge pan aya dina kitabna, dina kitab suci Al-Qur'an. Kudu aku jeung tetangga suatu saat bakal butuh. Dan orang boga budak, boga incu, coba lamun teu akur. Ayo nerapkeun ngadidik budak ulah akur. Eta teh didikan-didikan anu teu karasa supaya ulah akur jeung batur karena teu kolotna dicontohan. Ulah kadinya cenah. Ayo kabeh ngabdi ulah kadinya. Eta teh contohan ngadidik dulur-dulurna keluargana ulah akur ka bawah geus gede. Nauzubillah min dzalik. Ai urang mah butuh kabatur, batur teh aya batur anu saturuna kerabat teh, aya batur saagama, aya batur sama Aisyah sahirup. Mun batur aya sahirup pamajikan. Aya batur saagama jami'ul muslimin wal muslimat kabeh kudu atur. Sabab ke ditanya di yaumil akhir oke saha maneh? Cek urang teh Zaid Abu Bakar Hindun geus dileleuh. Kabeh jami'ul muslimin wal muslimat limat yang satu akidah ayat batur sahirup mana bertetangga teh ya mantap kan ayat tetangga teh ayat urang kabeneran tetangga jeung kafir ayat tetangga jeung muslim urang mah di dia alhamdulillah mayoritasna muslim kumaha lamun hirup di minoritas arek kuat dengan urang sok bayangkeun urang mah bawa kuat iman teh kusabab hirup jeung muslim coba lamun ulin kapatikan coba lamun ayat gaul jeung kafir arek kuat. Maka kurang mau disyukur ka Allah urang dihidupkeun bergaul jeung tetangga anu saideologi jadi tampak kuat keimanan. Terkadang saideologi jeung sa muslim oke iman masih kene goyang we. Kira masalah dunia bener teh Pak. Komo deui lamun hirup aja orang-orang kafir nauzubillah min dzalik. Tak gitu. Jadi Allah mah nyatana terbutuh salian ti Gusti Allah. Atuh lamun kitu mah fala yata'allaqu qiwamu bi syai'in. Mangkah teu aya anu mingu, teu aya nu cumantel naon berdirina Gusti Allah dengan satu perkara. Sugan Gusti Allah berdirina ieu Gusti Allah, qadimna ieu Gusti Allah teh kusabab aya kene aras. Kusabab aya kene malaikat Jibril. Teu aya Gusti Allah. Aya urang mah berdirina urang kieu teh kusabab naon? Aya budak. Mata aya peribahasa kolot urang aya hirup kieu teh ngabelaan budak. Bener teh? Coba lamun teu kieu teu daek ngariung kieu. Kapan urang ngariung kieu teh supaya nyontohan budak. Da bisa wae mah mangkatan oge. Tapi bakal ditiru ku budak. Entar urang lamun aya boga budak soleh urang mah heula sih soleh. Oh cenah uposan bisa wae. Oh bener. Urang mah hayang soleh, buka budak hayang soleh, urang teu soleh. Mantap budak leutik nu geus disunatan bawa ka masjid.
bawa ke majlis biasa kan mau arek dicarekan uga bieu dibere ku sorangan biasa kan kula dijauhkeun sabab naon lamun buker leutik keneh geus teu daek di majlis di masjid komo geus gede loba kahayang teu can aya kahayang geus ngincak komo loba kahayang maka Allah mah teu butuheun tah kana salian ini berkala wa yata'allaqu bihi wa kulli syai'in jeung cumantel bihi ka Allah sabisa balikna cumantel ka Gusti Allah naon kiwamu kulli syai'in ngadegna setiap perkara ngadegna diri urang cumantel ka Allah ngadegna ayeuna alam dunia ieu cumantel ka Allah ngadegna langit jeung aras teu sajabana kabeh cumantel ka Allah tapi sabalikna Allah tidak akan pernah cumantel kana perkara apapun anu mana ieu Allah teh al-baqi nyatana anu langgeng teh ay alladzi la yazula ba'da fana'il khalqi tegasna zat Allah anu eureun ieu Allah di mana langka-langgengan Gusti Allah eureun teh ba'da fana'il khalqi sesudah ruksakna makhluk alam dunia geus ruksak langit geus ruksak hiji dua tilu opat kabeh malah mandar mah anu kurang nyabutan nyawa tugasna di paparina nyatana malaikat Azrail terus beakeun malaikat Azrail ningal laporan desa deui cenah tinggal malaikat Munkar Nakir cabut deui lanjeun Azrail berangkat deui terus dicabut laporan deui ka Allah kumaha Azrail geus beres dunia geus rata daya penghunina malaikat geus bea Munkar Nakir rusuk nanya ke dalam nomor ayeuna tinggal saha cicing malaikat Azrail tinggal kaula Gusti ayeuna mah bagan maneh ku kami semua cabut cara dicabut gitu jerit eta malaikat langit malaikat Azrail Gusti mau kunaon maneh geus eta ngajeritna malaikat Azrail lamun terwujud kene langit jeung lajeng bumi sagana hancur rata saking nyari-nyari cabutnya mun nyaok ieu kaula ditugaskeun ku Gusti nyabut makhluk malu Gusti moal kaula teh bawani bae geus kumaha deui Azrail bagian maneh cabut dong mau beres kabeh didinya karep dibangkitkeun deui wal ba'si minallah ilallah diundangkeun deui kabeh entah karena kita bicara diterangkan bijilna jelema seperti supak kahudanan roh namun dina jalan namun dina kacang nanti kacang hijau mah dikeluk betul kabeh kabeh dasar tak faktor akhir-akhirna anu maut nyatana malaikat Azrail dina kitab Taqwaul Akhbar diterangkeun tah Allah teh anu mana alladzi la yazula ba'da fana'il khalqi Allah mah nyatana anu moal eureun kasifatanana jeung zatna teh dina sanggeusna ruksak makhluk terus sanajan bari makhluk geus teh hiji-hiji deui diwati Allah terus langgeng kitu moal aya urangna moal aya kaleureun terus kitu model aya urang ibadah ka Allah sugan Allah untuk henteu malah mandal mah kauntunganana kabeh dipikeun ka jalma nu ibadah untuk Allah Rahman Rahim panggatna Allah nyiptakeun alam dunia biasa kusaha urang nyiptakeun ayeuna cai herang we anu ngasaan cai herang saha urang nyiptakeun cai laut anu minum berenang di laut saha urang nyiptakeun ganjaran jeung saha lain jeung Gusti Allah nya sami siksaan oge diciptakeun lain jeung Allah jeung urang maka orang sing boga pola pikir bahwa segala anu diayakeun ku Gusti Allah kabeh bikin urang rek alusna rek goreng Allah mah moal hanya menciptakan doang beda di antara sholat ari sholat mah orang diparentah ku Gusti Allah tapi Allah tidak melaksanakan sholat ari sholawat mah Allah ge membaca sholat mantap di antara zikir yang paling bagus itu sholawat Abdul zikir la ilaha illallah wassalawati ala nabi bang alus-alus mikir tafakkur ilallah tafakkur ayana diri urang tafakkur ayana Allah nyiptakeun surga jeung neraka tafakkur terutama dina dosa urang
Sebab tapak rutina saja lebih halus daripada ibadah 70 tahun ya. Kita pulang semua berpikir ayo sholat Jumat. Gula loba kikir tambah umur kalau nggak tambah kikir. Ayo batur mah marah juga wajar atau dan marah kene. Lumpat masih dingin, bener kan? Tanaga masih pedas. Orang mah bikin dia bikin kurang. Entar lamun geus kolot tambah mikir insya Allah dina keilmuan dina ketawaduan subhanallah. Sebab si Abdul Qadir nyarios geus dikala urang lamun jelema ningali anu geus kolot lebih sepuh dari urang, maka orang kudu mengucapkan ya Allah itu majalmi teh langsung sepuh kamu sepuh di urang mana teuing ibadah lagi leuwih di urang karena manehna mah geus ti awal nyamodong Allah. Bener. Tapi sabalikna lamun ningali budak leutik Gusti budak leutik can lakukeun kana dosa urang mah panggeudana kudu lakukeun kana dosa. Aku begitu. Ayo urang mah lain tambah kolot tambah kikir ningali budak orang maju teh dah urang ge mun ngora kene mah mampu. Oh hayang ngora deui sudah dengaca lobana gitu bener gak? Entar aing kan ngora mah bingkeun kan ngora urusan bab tanaga, urusan bab pola pikir begitu dia. Doh kudu kolot. Mantas bener gak? Boga budak ya, da orang geus teu mampu usaha, anak usaha, dorong kudu kolot dina bab ibadahna, doakeunana. Lamun teu eling teh mah elingan ku urang. Lain urang milu usaha jeung budak. Atuh ge gayana gaya geus budak ngora deui. Masya Allah. Ulah urang mah geus sekolah ciri nangga sekolah terbantu ayah rotong hiji 2 3 ada ini kalinya can tadinya bagaimana ya ada iminya akmana iya Allah subhanahu wa ta'ala ada imi anu langgeng abrang teh abadan abidi mana ae alladzi la taghayyarahu al-awqat tegasna zat Allah mah anu moal barobah-robah urang mah berubah dari percikan air yang hina menjadi segumpal darah yang hina menjadi daging yang hina terwujud ruh diasupkeun usia 4 bulan ditiupkeun tah ces kekarak mah bentuk didinya geus menang rezeki kabeh mantap lamun rek dipitukeun ka Gusti Allah rezeki lah jero bentuk urang geus menang buat ka inungna utah-utahan hayang korma padahal urang cenah menta buat inungna atuh penting hayang nyen hujab padahal urang mah jero bentuk menta rezeki urang eta jeung hebatna Allah Subhanahu wa taala dan geus tadi kamari diperkenalkeun memeh nyieun ruh jeung jasad nyieun rezeki heula berarti Allah sebelum menciptakan sesuatu geus dipikirkeun model urang ayeuna rek ngasupkeun sakola samemeh ngasupkeun sakola kadinya oke geus dipikirkeun biaya per hari biaya per bulan jeung jajan sapopoe empat urang hidup ulah pikiran rezeki bener tak Pak? Rezeki mah tadi pikiran ini pasti datang tapi kudu diikhtiaran ayat tah dihandap ar-razaq ge. Iya Allah mah kasipatanana langgeng la taghayyaru itu berubah beda jeung urang tidinya jadi orok terus jadi orok jadi ayeuna budak leutik geus budak leutik remaja dewasa kolot geus kolot balik deui pola pikir ka budak leutik kekuatan tenaga tetep cara otak urang ulah pikun hiji maca Al-Qur'an dua sering nyebutkeun asma-asma Allah aya mah geus jarang maca Al-Qur'an jarang bukan aya jarang bahkan mah disebut dia mau malam Jumat teh ibu-ibu teh ya Allah di urang mah jarang ayeuna jarang budak marah jarang maraca Quran kita tadi ngaji tah wa qiraatul Quran waktu kabagi opat namun dina kitab Shahihul Ibad mah waktu kabagi opat hiji urang zikir ka Allah dua urang ibadah ka Allah katilu urang tafakur ka Allah kaopat sempetkeun tiap hari membaca Al-Quran arek sa ayat ke rek 2 ayat ke karena eta imam urang lamun urang selama sehari teu maca Al-Quran bagaikan urang hidup tanpa ada pedoman ada tak? Kudu we geus mun bisa mah kitu
Sabab eta waktu kabagi opat beres dirinya mah geus aya deui. Kadang-kadang urang mah waktu sare ge teu sare. Bener teh? Kadang-kadang jelema mah waktu sare teu sare. Waktu ibadah di dieu sare. Namanya ilmu gajah. Gajah daharna loba, tapi waktu beureum-beureum teh beureum. Jelema daharna sapiring waktu beureum kuluyuran. Makanya ilmu gajah hidup mah. Aku muliakeun gajah beureum kitu mah. Beberapa waktu sarenya sare, waktu ibadah ngan sarena jelema nu berilmu bisa jadi ibadah. Karena macau doa, wudu. Tapi ibadahna jelema nu teu berilmu teu jadi ibadah. Karena moal diterima lamun jalma ibadah teh nyawa ilmuna moal diterima. Pakuluman bi ghairi ilmillah moal diterima. Tetap wajibna nyiar ilmu teh. Tidinya al ilmu nurun wal qabihu jahlun. Tetap nauzubillah summa nauzubillah. Urang mah nu terpenting mah ayeuna ilmu jeung ibadah mah nya 10 poin bener teh Pak. Nah sabab model simak pikir lamun teu ngaji kieu mah poho deui baheula teu ngaji. Ada bapak-bapak gitu, kadang santri ya santri itu pertama. Tulis. Keluar kalau kantor majlis. Hanya kau tulis. Ari baheula mah al ilmu bis sutur. Beda hatena ayana dina dada. Ari ayana mah al ilmu bis sutur. Maka lamun ngaji ka mana-mana santri hadiran tolong bawa buku rek segede kieu catat nu terpenting. Karena ilmu ayeuna mah al ilmu bis sutur. Ilmu teh ayeuna dina buku. Sedangkan buku ngajadikeun mahal di alam dunia. Mahal tuh buku. Motor mahal gara-gara naon? STNK BP. Buku lain. Imah mahal gara-gara naon? Sertifikat. Buku lain. Nah, mantap buku teh mahal. Catatan kieu teh mahal. Mantap santri mah murek hadir ka majelis taklim mana bae sempetkeun mau buku sacoret dua coret bawa balik ka kobong pindahkeun kana ieu kola saha cirian kayak giliran urang suatu saat balik ka imah teh aya oh ieu keur ngaji di dieu ku mau ditanggalan mah nikmat karena urang hatena beda jeung hate nu baheula ari baheula mah pantesan kolot-kolot sepuh-sepuh di Cimande nyarios keun bae maksiat aya berjut ka diri urang mah asal ulah urang nu nyamperin ka maksiat. Ari ayeuna kumaha? Biji maksiat nyamperin ka diri urang lebih semangat nyamperin ka jadi maksiat. Dina handphone teu boga aplikasi nu teu cermin anyakeun di mana boga aplikasi kitu coba urang hayang bener teh? Berarti diri urang ngadeukkeun kana maksiat. Ari baheula mah maksiat jala rauh ngan urang sok hayang ngalempangkeun. Aya pancuk dalam mobil baheula. Ari enapan di imah. Lain ulah miaran gitu. Bener teh Pak? Jadi teu ditegas ka keluarga teh aya waktu-waktu teu ulah ti isuk 30 begitu. Moal aya faedahna. Sebab naon? Waktu teu tereh, perputaran waktu teu tereh. Karena roda berputar alam dunia teh geus rotasina geus cepet ngan moal kagengser eta matahari tina rodana lamun gengser bertabrakan jeung bulan nah otomatis aya perdebatan di luhur otomatis ngajadikeun kehancuran ke eta mah bagian bab lain mantap kurang leupeung ayeuna ku Allah dibere kahirupan mumpung ayeuna ku Allah dipercaya kene seperti jam tangan hirup dipake ibaratna hirup jelema hirup teh keur dipake ku Allah ulah nyampaikeun hirup urang jadi sia-sia sebab ari jelema mah kasifatan kurubah lamun geus kolot oger di dieu sepuh-sepuh coba lamun wudu we beda tiisna jeung budak maulad cai ya bener entak aki abdi Allah ya Pak mane merek ibadah keur ngora ulah kos abah kieu lain mung cenah mati subuh teh wegah hulu teh urang keur abah tirisna keur ngora mah teh rasa tiris lah sila oke silanya keur ngora mah kuat sadeng sekolah mah babatak
dulu. Entar urang mah kasibatan guru bah Allah mamual aya rubahna naon moal rubahna teh al-awqat nyata dina setiap waktu tetep bae kitu. Urang dina setiap waktu rubah. Sok bae gerak. Budak sare mah urang can karasa lapar. Minum we. Morning lapar. Kekarasa itu geus rubah urang mah. Tamat Allah Subhanahu wa taala mah ad-daim ay alladzi la taghayyaru al-awqat. Anu mana deui ya Allah? Al-khaliqu anu ngadamel, anu nyiptakeun ay mawjudal makhluqat, anu nyiptakeun ka mana? Tegas nama anu ngayakeun kana sapirang-pirang makhluk teh bukan urang doang, mantap diri urang kula sok ngarasa bangga. Anu ibadah ge lain urang doang. Aya makhluk jin ibadah. Mantap hebatna Habib Lutfi bin Yahya Allah Masalah Sayyidina Muhammad dah Duriya Rasulullah SAW kadongkapan ku raja jin muslim diriwayatkeun anak gitu barang eta jin ya hamdana non cekeun Habib Lutfi bin Yahya kaula ayeuna rek jadi pada dirinya tong didinya mau rek hadir kaji ngaji we miluan jeung jamaah jelema kabeh babak keneh jelema anu leuwih mulia ti anjeun tuh. Entah kurang pulang rasa bangga karena nu ibadah teh urang doang. Di langit ka opat ka hiji ka dua opat sampai ka luhur opat nu ari ibadah. Di gunung Rok-Rokna malah mandama gunung Rok-Rok teh eta anu ngayakeun gempa bumi. Sebab tempat cicingna malaikat di gunung Rok-Rok bodas kabeh. Lamun aya hiji daerah nu geus teu eling ka Allah, loba pamaksiatan leuwih loba daripada nu ibadah, ditarik ka uratna hiji. Pesamayangan bedor jadi gempa bumi lamun dina hiji kitab ngarioskeun di bumi terjadina alam gempa bumi teh eta asbabna malaikat anu di gunung Rok-Rok di luar ngagerakeun eta lokasi kabeh da bumi buleut cek menurut ilmu meteorologi atau ilmu alam bumi buleut ari gempa mah nya kabeh satu dunia bener teh logika urang berjalan tempat buleut kawakali bola, endok mun digoyangkeun gitu goyang kabeh mah. Kunaon make Jakarta teu goyang? Kunaon make Bandung teu goyang Cianjur doang? Aya jalurna nyata di Gunung Rok-Rok digerakkeun ku malaikat supaya urang anu teu kagenaan gerak teu areli. Pada cukup kuningali teh jadi pemberitahuan batur ge leutik model gitu kumaha mun di diri urang digedhekeun ku Allah Bogor. Geus eta jadi di tempat gunung Rok-Rok ieu malaikat anu ibadah anu ngajaga urat masing-masing daerah Bogor, Bandung, aya uratna kabeh pasamayangan loba kitu. Hari urat ieu gerak eta teh. Tapi lamun gempa bumi kudu kabeh. Eta cek ilmu agama, tapi lamun cek ilmu duniawi mah tetep eta teh gempa bumi. Tah ieu Allah teh mawadul makhluqat anu ngayakeun karena pirang-pirang makhluk anu mana allatiya anu ieu makhluk teh al-aqwan pirang-pirang anu aya urang berarti nu aya terus minal adami dina pirang-pirang nu eueuh ari nu aya mah urang diayakeun ka Allah nu eueuh oge makhluk diayakeun ku Gusti Allah mana nu eueuh teu ciri jin setan jeung sajabana utak wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya jin jeung setan oge kabeh urang kudu ibadah. Namun jelema teh daek ibadah melebihi setan. Setan mah tepira, mun bahasa tepira zaman ayeuna mah ditasujud ka Nabi Adam langsung menang laknatullah gara-gara merasa diri paling tinggi derajatna. Awas urang ulah merasa diri paling tinggi derajat urang. Wah, urang teh panggeulana kana neraka. Bener teh Pak? Mantap urang rumasa diri panggeulana kana neraka teh daek ngaji. Dalam diri kurang rumah sendiri panggilan karena surga mah bang ngaji. Beda juga ke Rasul, ngerti jamin ke surga ge masih kena ibadah. Ayo ramah enak. Contoh letih gue. Oh kadinya mah pasti ditarima gawe. Geus teu beru ngantri we. Benar teh? Karena rumah sa pasti ditarik dari nanti mengikuti aturan. Karena kan buah-buah kurang teh panggilan asup ka neraka makhluk lah. Urang mah loba dosa. Ayeuna tina Allah jin teu ciri. Tapi ayat teh. Ayeuna makhluk nu di jero tentang ayat
daerahna eta ge ngan urang teu apa ar-razzaqu insyaallah gimana Allah bakal mengingatkeun ieu ar-razzaq ay al-qasim mulikul hayy tegasna Allah mah anu ngabagi kana setiap kehidupan ar-razzaq